Kemana RW teh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya bapak mana juga itu? Kemana, Jang? Kali itu ke payun. Nah, kemana RW teh ngaladog wae aya masalah. Unggal poe ieu RW ngan ngaladog wae nah kumahanya. Coba aya masalah, ieu teh jeung dipermasalahkeun teh lurah, deui jujugna WA kieu ieu masyarakat. RW nangan eueuh jeung eueuh wae sakitu ayeuna geus gaji aya, HP dibere nah gawe nah ieu RW di mana ya? Di mana Bapak teh? Diharap. Diharap lah buah-buah di pos roda sudah di mana. Susul ah. Iya dana kumahanya asal ST kisah. Woi. Kita aja ngomong di isentil kira ieu poe teh malam teh. Coba RW na eueuh, coba ieu aya masalah, De. Aduh. Gini ya Pak RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ye. Nakamarana bae teh. Iya, Pak RW. Abdi teh ka bumi. Nah, uhun. Aya naon aya Ari ai Pak RW teh ka mana wae? Unggal peuting abi ketrak-ketrokan aja jendela kana kamar. Justru teh ngontrol ronda ye. Urang kali caurna teh cenah teu aya ka payun, teu aya ka payun tah ayeuna nuju ngaronda puguh ge ieu teh ieu. Aduh. Aya masalah di beban. Naon sok kumaha ye. Heuh, abi ge ieu teh bingung ieu teh soalna ieu teh lamun dibejakeun anu masalahna teh alah pamungkene ieu teh jadi pegawai pemerintahan kene lamun sebut teh mah. Cik baca-baca kumaha ieu teh naon eta. Jadi dina ieu teh di si lurah cenah kan. Waduh, bahaya ieu. Si lurah cenah beuting kamari. Ngadeun naon ieu teh? Indit kawalungan. Caritana teh cenah ieu teh. Jadi pas kana susu kanjut manehna turun. Gerasok ieu lurah betan kieu. Ieu teh aya nu ngabejakeun. Ieu lurah betan kieu nya pas kana susu kanjut turun. Sok geura ieu maksudna ngusut naon? Ieu mah hiji contoh tapi contohna teh anu teu waras. Sarua jeung nyontohan ka masyarakat teh ieu teh. Aing palebah kitu na mah heungan kaheula ieu teh ye. Kaheula ka hayang seuri sakapeung mah. Iya, jelas cenah geura ieu. Ya ai ari hidup baheula kongsi sakola henteu. Ai sakola mah sakola kitu ngan lolobana Ngan sigana kadang-kadang salah nyokot jurusan ieu teh ye. Jurusan apa jurusan sukbol itu sigana teh kieu mah. Awe ai sukbol teh naon mun asa kara-kara ieu teh sukbol. Sukbol, suka bolos. Ai sugan teh suuk tina bool. Nah, jadi kieu kadang-kadang lamun maca teu puguh koma peuna teh bisa salah arti, bisa jadi boga sangkaan teu puguh cincong baca ku kuring. Lurah resep nguseup. Barang nepi ka sisi susu kanjut ceuk hideuk teh nya. Iya. Manehna turun. Pas Barang nepi ka sisi susu kanjut manehna turun. Iya. Tah lamun pelebak itu memang ya bisa jadi salah sangka ieu. Jadi sangka teh nguseup awewe nya. Yalah. Tah kalimat teh kieu itu ya sabarana nama ieu. Nya. Lurah resep nguseup. Barang nepi ka sisi susukan jut manehna turun. Lain barang nepi ka sisi susu kanjut manehna turun. Lah bener, ieu mah bener kieu. Ieu geranya. Ngomong jujurna teh rusuh cenah ge cek beja mah malah nu SMS-na teh nelpon deui. Yo cenah teh imah teh gura biru di kokolor cenah. Ditanya, "Lurah ka mana? Nguseup, pangkumaha di kokolor." Lah cenah ami bebaring nganggog tuh kan. Cek nelpon ge ami bebaring nganggog naon maksudna? Ai pas teh dibaca di SMS-na. Pas kana susu kan jut we manehna turun. Pas kana susu kanjut manehna turun. Palingan cing teh nya pas maca ieu teh. Heueuh di kokolor meureun ami babari. Lah lain. Geura
kan kadang-kadang kieu ceritana aya cerita kieu yeuh. Si jalma teh pan keur ngagagalang di sawah. Ambil galangan dari tincakan ku batur nyemplang. Ngan eta masalah nu nulis. Silakan eta mending ngejat garis itu kan. Si Ewon. Wah, aing keur nafsu nempo maneh kalah ka jadi hayang seuri eta beungeut tiga picung. Dikontrol ngaronda kalah ka eueuh. Ya, itu nya. Heula ye Tadi dia aya carita saya teh ka SMS cenah ingan ieu dulu macana anu pindah sakola nyokot jurusan sukbol eta ye. Eta bolos. Ada cerita teh kieu cenah Pak RW abi rek hayang teh. Mangga itu isina mah. Moal eta Pak RW. Lurah resep musyeuk bareng nepi ka sisi susu kanjut manehna turun. Nya, Lamun ngamanan eta mah bisa jadi salah sangka disangkana lurah teh musyeuk awewe. Kan rurah eta teh. ya Lain, tadi ya. urang memehna sia geus aya telepon. Rusuh cenah urang mah. Nah pang di kolor ami babahi cenah. Cuk si lurahna teh pas nampo SMS kieu dibaca kurang teh pas Kan jadi kanjut turun. Da tingali komapeun eta ye. Bareng nepi ka sisi susukan. Tuh, misalnya Jut manehna turun. Ai hideep mah cara bareng nepi ka sisi susu, kanjut manehna tuh nya. Mana titikna? Ih, lain ku titik kan eta aya. Koma. Aya anu teh ngaran teh sapasi eta teh. pasti. Aya titik tadi Heuh, salah nulis, salah. Lain salah nulis we RW Pak RW. Ai tadi kurang paingan ieu titik di kieu tah teh dek leungit ai sugan teh sireum. Matak ulah sok ribut. Matak ulah sok ribut salah sangka teh palebah dieu. Tah, nu bener mah kitu bareng nepi ka sisi susukan. Jut manehna turun pan kaharti. Nya maksudna Ngan lamun masalah bareng nepi ka sisi susu, kanjut manehna turunnya heueuh disangkana teh jama teu waras. Da ieu. Berarti eta meureun salah. Ah, palebah dieu matak Abi sakola teh teh sing bener ja. Abi geus Mun cek kadang- lama itu sudah sakola cenanya. Nah, iya, matak kahade bisa ide boga budak. Jadi perhatikeun bisi kawas bapana ieu. Ulah nyokot jurusan sukbol. Suka bolos. Akibatna kieu. Dina maca oge bareng nepi ka sisi susu kanjut manehna turun heueuh lamun Nah, kitu. iya. Muan. Kadi Pak RW ngomong kieu namanya teh ngadahar sakola cenah. Ayo aku mau sih ngadahar sakola. Bebasaan kolot tamu-tamu belegung ke sakit. Pas ke Yo, kumaha? sekolah cenah. kumaha? Abi bayangan abi eta ngelepok sakola. Makanya orang maksud kalau sehat kena ladang sekolah teh Urak beurit naon teh dikuasai ladang sekolah teh hasil gitu. Nah, artinya maka kudu cerdas teh palebah. mah Pak RW abi teh ieu teh entos ngumpulkeun urang kali di ditu aya sabaraha urang aya 40. Aya. Kadek ieu bejan besi di Kalimantan bahaya. Demo ke si lurah sina diganti. Geus dia lain gitu ieu, lain gitu ieu gitu salah maca gitu. Salah maca. Barang nepi ka susukan gitu, jut mainna turun kan ka harte gitu mah. Koin barang nepi ka susu. Sok hayang seuri kalau badina. Aduh aya nama abi teh Pak RW ieu rada lega abi teh geus naik ka luhur ieu teh. Lain masalah naik jujuk naik kana tangga kelapa abi teh. Pas nafsu ieu. Jadi kan ku zaman enak mah jadi aya pinter boleh teh kieu misalna cenah mana masih cenah non teh. Oh, sok aya nu model nyiksa ku sorangan main hakim sendiri cenanya. Kan cek bener sendiri pan loba anu ngaroyokna teh sorangan ieu. Tah maksud ulah main hakim sendiri teh artinya ulah bertindak tanpa aturan gitu. Umpami saur abi mah main hakim sendiri mah eta beda deui sareng asumsi abi main hakim sendiri teh dina sidang mah aya nu ngeleh. Sababna hakim lagi abi sorang. Anu masalahna abi jadi abi mah aya nu ngeleh. Sipan kadang-kadang teh nya kudu dikoreok teh kulimaan nya. Tah, itu akibat main hakim sendiri cenah padahal limaannya. Teu main hakim limaan ya teh sebutna teh. Teh pikiranin keneh. Berarti lamun disebut main hakim sendiri tak berarti saban-saban jama anu ngoroyok eta teh hakim. Mun limaan kan main hakim limaan, tapi kan bahasana tara sebutkan main hakim limaan nya. Anya. Main hakim sendiri. Model aya bangsa tigi cenah ya ngoroyok limaan main hakim sendiri. Padahal limaan. Padahal mah uleuwih malahan mah. Hakim. Tapi tara sebutannya hakim limaan lamun limaannya. Tapi aya hakim sorangan euy. Hakim. Oh. Iya, ayo bahasaan kok kade cenah urang sok main hakim sendiri cenah. Padahal nu nanggelan teh limaannya. Tapi tara disebutkan main hakim limaan ieu nya.
teh pikirannya. Tapi balik deui kana eta tapi eueuh baru dah ditahan teh. Kemana? Enggak cenah hal geus kasih ulah ka ditu. Nyawa mun gitu. Aduh, Si tanggung jawab eta. iya kumaha urang. Telepon si Kasja we. Wes sok telepon. Aduh. Halo, Ja, di mana? Nah, anu rek dikumahakeun geus ditewa. Astagfirullah, ulah di taranjangan karunya aja bagus balik museup. Salah maca gitu. Geus di taranjangan. Astaga. Aduh, calana anu ieu eta karunya eta. Mandi eta mah meureunna. Naik mandi gitu. Hah? Oh. Geus rek mandi cenah barelok cenah temeunah cenah ka ti bubuy kan. Lah, Ke sawah. Aduh, urang geus salah dewe arti kan. tapi apa main ngobrol jeung nu bolohot teh sakayang serius. Hanya gitu teh. Aduh, abis itu jadi meureunnan kasieunan teuing meureunnya ceng lingkungan ieu teh Pak RW jadi moal abinya aya masalah teh ka Pak RW sok ngaleungit dengan untung we tadi ge aya budakna. Kapan Darahnya ka Payun cenah. Kapan heula sok kontrol ronda kan nyapa ke sorangan di dieu teh nah sorangan deui nah teh ka harti cing. Bisa gitu nama Jadwal mah tuh kemarin teh jadwal salah-salah pan meureun aya RT. Pak RW mah oh eta mah kontrol bisi nya. pan palabah untung we enak penting enak ka dieu aja. Anu ngarondana teu da uaan da. Jumatnya. Jumat ada Bapak RW tuh bubung tadi kalah keremenakeun cai. Tunggu cai cenah. Mang Iman, Mang Entis, Jang Panjang kalah di Surabaya. Dani aya pedah mah teh kaluar jeung Aceng. Aceng mah ada meureun di penjara, Aceng Kiki. Kela euy lah aing kumaha ieu. Kade urang sok barutak teh geus aja. Aduh, Sing remen ngayeun dog di nanti di blender dog teh. Ambil teh butak teh ya. Nu kitu-kitu wae teh nyusun nepi kasih susu kanjutan turun. Aduh, Jadi mata sebenarnya kieu ya. Resepkeun nya. masalah eta bener. Usaha balik ke sekolah berenang can angges ayeuna diajari dia ayeuna di ku RW sok. Jadi boh maca, boh nulis sing puguh koma peuna. Kawas aya tulisan kieu ya caritana. Aya patani nya agak galang di sawah teh. Ku sabab embung katicakan galangna meureunna. Pelang ai nu nulis teh teu puguh koma peuna dibaca ku jamaah anu pinter. Tulisan teh kieu. Dilarang henteu meunang ngaliwat ka dieu. Saha nu ngalanggar baris dihukum. Padahal maksudna mah eta teh nyen pelang teh kieu dilarang. Heula Kang. Kumaha geranan ieu ya. Nundutan geura. Ngawadul mah ngawadul kalah nundutan Akibatna maca kitu kan ke sakola ge kieu bener aja. kalah nundutan. keur ngobrol dengan Pak RW tadi aduh. Ya cicing. Aya tulisan anu teu puguh koma peuna. Tulisan teh kieu dilarang henteu meunang ngaliwat ka dieu. Saha nu ngalanggar baris dihukum. Ya, Aduh, Alah, aing mah. nah kumaha geura. Kitu kan mata tangan ibu tah. aya korek euy. Ya diganja. Kieu meureunna ieu mata. Geus kuliah we Bandungan aja dan Sok lah. ada cerdas ya beda ya. Top lah. Oh, baru dak teh. Maksudna mah kieu dilarang. Ceng Arabi mah. Teu meunang ngaliwat ka dieu. Saha nu ngalanggar baris dihukum, maksudna mah kitu. Aku saat nulis teh puguh koma peuna dibaca kudu pinter. Kagancangna carita liwat teh budak teh ka dieu. Weh, Jang, da teh kada tulisan. Nya. Ai Pak RW ngawadulan jeung ieu jeung abdi. Da si ieu mah sare geura. Yo, ari mah. Ring hiji sareng hiji. Astagfirullahaladzim. Lain beneran pepak itu. Ya. Atawa kumaha Pak RW yang mun ngobrol Bari cenah. udut berangkat cengar. Tadi teh Pak RW teh cenah ka maneh wae cenah nya. Ya, udut dan jarum super. Mata lamun barengan jeung anu bodoh ka bodoh, barengan jeung nundutan ka bawa nundutan. Wah, enak wong rada ieu keun enak Siap wong pelotot. Ieu kumaha tah heula carita. Ini Pak RW dah ting Ieu mah kemana. lain-lain dina ieu lain, nyawa dina carita ngadongeng gitu. Akibat nulis teu puguh koma peuna kitu. Maksudna mah dilarang cenah. Teu meunang liwat ka dieu, saha nu ngalanggar baris dihukum. Kan ku sebab nulisna teu puguh koma peuna dibaca kudu pinter ku budak da sakolana bener eta budak eta meureunna.
dibaca ku budak teh dilarang henteu. Kan beun hadenya. Nya. Saha nu ngalanggar baris dihukum. Batak budak teh liwat we ka dinya da imah baris teu ngalanggar teh pesenen teh upacara di sakola teh teu ngalanggar baris. Nya. Kodempon kudu buka sawan. Yang. Nah teu kudu buat tulisan. Tingali cenah bah. Tuh atuh lain baca eta ge dibaca, matak abi liwat ka dieu ge. Cing sok baca ku maneh can, baca ku budak teh. Dilarang henteu. Saha nu ngalanggar baris dihukum da kuring mah cenah mah. Teu ngalanggar baris coba dia teh dilarang henteu kan beureun hade mata kuring teh liwat we cenah ka dieu. Kan tepak taran mah sia aduh heueuh aing nu bodohna teh cenah nya. Padahal maksud abah kumaha ceuk budak teh. Dilarang teu meunang liwat ka dieu. Saha nu ngalanggar baris dihukum. Usaha heueuh abah salah nulis nah ceuk maneh cenah maneh pinter. Ku maneh dibaca dilarang henteu. Kan bener hade itu dilarang mah nya. Saha nu ngalanggar baris dihukum. Ceuk budak kuring tadi baris. Perhatikan kan budak zaman kiwari mah kadang-kadang teu mahna indih. Ka sakolana teu nepi. Nah, palebadi ulah kawas bapana. Maca nu tadi bae, anu ngalanggar baris nu geus teh nih teh. Lurah. Oh, eta. Urang nepi kasih susu, kanjut manehna turun. Yo, atuh lamun kitu. Cipta pas Aduh. manehna turun. Padahal maksud mah barang nepi kasih susu kanjut manehna turun tang kahar teh rek ngeuseum. Turun ka Ciwah rek ngeuseum beureun teh rada luhur gawirna eta teh. Itu turun nangan tragediuk beureun dihana. Itu lain barang nepi kasih susu. Nya, Si susu. eta teh aya dua aki pas nepi kana susu kanjut manehna turun abi aya ruas oge kaji ruas bisi kitunya kedua ruas kanjut manehna turun teh sok sieun turun bero. Gitu dah. Tadi teh aya dua jadi bingung oge. Jadi pasti ya tamadah titik koma pasti KBG mata tadi barudak ya ngarumpul teh. Taruaseun Nah, kadang memang dia ayeuna tina masalah eta. saha anu kudu disalahkeun. Cek Pak RW saha anu kudu disalahkeun. Anu maca wae. Da tulisanna bener tuh. Jadi nu informasina eta abi mah ek nyala mau ek ngabela sorangan, abi nu macana abi bisa salahkeun. Ek ngabela we. Jadi lain abi nu salah. Nu maca Titik jeung koma masalahna mah eta. Tah, sok teangan si eta. Si titik ka mana neangan eta? Teupan aing ditah teangan sok si Dengan titik. koma. Kapan titik? Haji mah eta asugan teh sirum euy ku anjian teh paingan teu daek we. Teu daek we leungit geura. Sudah HP nu kieu mah ieu zaman. Alah nu kieu mah janjo. Zaman dulu teh. Ya sirit dengek euy. Oh, cing. Ayeuna mah nu dikikit tah. Segala fiturna teh aya. Fiturna teh aya. Oh, cing musik Wah. aya musik. Aya musik pililit-pililitnya. Tah, cik. Android teh moal aya lamun eueuh HP ieu mah. Sebabna Ieu HP ieu mah geus aya batuan, geus aya kartuan, geus aya ieu teh. Cik Android aya eueuh. Berarti lamun gede berat nembok imah teh mah peunangan batunya. Moal batu ieu. Batu. Ya, sagala ge HP ieu bareng mitina mah. Lamun eueuh HP ieu mah moal aya anakna jadi Android teh anakna ieu. anakna eta. Anak ieu. Anaknya. Da lamun eueuh ieu mah moal aya nu bisa nyeun HP Android. Angger we HP ieu jawarana mah pake telepon waras, pake nge-SMS waras cik naon gunana ngaran HP. Pilagi jeung mere kabar, pilagi jeung telepon. Aing ngobrol masih kan Upin. Ngeri teh. Aya dina maca bolong. Ya, di dia mah di dia mah aya 3, SIM hiji, SIM 2 jeung SIM abdi. Dina Android aya SIM abdi. Eueuh nya. Malah mah aya hiji deui dihandap can dibuka ku urang teh SIM kuring. kuring. Sok Aing ngawadul masih kan Upin. Tah dina maca itu nu belatna mah ya teh ieu. Lain eta kumaha. kadang Android mah barudak di kio-kio digoyang-goyang cari teman tuh pan sok nitah neangan teman mau digoyang-goyang kita Android cari teman terdekat aing mah teu kudu maneh aya Pak RW aya teu kudu neangan teman digoyang-goyang kieu geus nyarampak urang mah di dieu tuh aya kontak aya selian ki kontak teh aya kotak Aya dina bidang ngawadul mah, aya dina bidang ngawadul mah cerdas itu ye. Ngan dina bidang maca bolon itu ye. Dina bidang maca bungkul itu. bener PRW eta teh. urang mah harita yo
nanti nu kitu sebutkeun si kota bodoh bawaan lahir gitu ya. Nya eta mah nu kitu. Batu ieu teh manfaatna luar biasa. Nah, kasemprot Iya. aya nama ku Pak RW jadi Urang mah bisa jadi aya nama aya Pak RW tenang. ya, ieu batu teh luar biasa gunana teh nya. Bisa segala bisa mengaguna. Dina hiji poe urang keur nyenim kandang hayam, Kurang batu. urang batu. Nyobatin apa? Cik Android kumaha kudu neangan obeng di kieu lila. Anu kita tinggal prek-prek ku palu nu kieu mah. Aduh keluar tuluy. Aduh kaburu garing wungkul ieu mah tinggal dikieukeun cepret buka enggeus ganjelkeun jadi ngan eta. Tapi da moal kuat. Dina hiji poe rusuh yo ek nelpon. Wah, ieu HP teh poe burung dicas teh burung-burung. Pas dikieu wah, ingat tuh aing teh batuna eueuh pake ganjel imah. Pergi ke mobil. Tuh alas. Aing sugan teh ka mana batuna pas inget teh pake ganjel imah hayam. Bubuhan tukang jeruk yang beli HP-nya nu kira-kira bukan teh kawas bukan jeruk kayak kita. Gitu kan. Kawas jeruk gini. Yo, nu kieu mah Ngesok di mana gitu ya jualan? Hah? Jeruk. di Balong. Manya di Di mana mana-mana di di pasar pasar. henteu maksudna mah pasar di mana Kawali. Pasar Galuh ini mah geus Oh, pasar. diganti. Oh, Ayeuna Galuh. mah Ciamis teh geus maju. Pembangunan Alhamdulillah, Ciamis tuh. Utara digedekeun. Anu sajana oge henteu tinggaleuan. Naon sababna apa teu? Pemimpin nu ayeuna bupati teh teu urang dieu. Urang Kawali asli eta teh. Jeung ieu. Apa Herdian? Bisa beli jeruknya ngabejaan. Bagus. Beli 1 kilo tadi beri 1 kilo. Itu ieu nya. Beli 2 kilo diberi 2 kilo. Ya kamari. Bager ieu mah. Kamari hayang seuri. Mamang cenah. Ning ieu Amis teu asa we ku nyalira cing teh. Nah cenah. Moal nyebutkeun Amis cek abi da sieun pas ngasaan nu haseum. Sok bae cenah ieu teh di artosan. Wios atuh bae ngasaana 1 kilo. Tah beunang sia. Kudu di artosan. Nah apa cenah tadi teh? Bongana Kilo disebutkeun. itu. Bongana disebutkeun kiloana jadi kudu di duitna lamun teu disebutkeun kiloana kan aing bingung beak sabaraha kilo. Tuh nya urang mah da pinter. Urang mah tara beruit kan udah Anu dagang, kan nu Anda meuli yo, gitu. anu meuli sok beruit mah. Ayo we tanya harga. Ieu sabaraha? Meuli harganya. Ieu Amis meuli ka batur sok mana ek neunah moal. Si iya ek kecerdasan cicing-cicing. Terus kecerdasan. Oh, Tadi poe tadi ngajual di pasar beak sabaraha kilo. naon? Kan sok juga jualan buah lain. Naon? Poe tadi beak sabaraha kilo. Naon nu sabaraha kilona heula? PRW. Tadi di pasar. Kan sok dagang buah kan. Nya buah Sok di kilo pan nih. Naon? Nah, tuh poe tadi beak sabaraha kilo. Ah, abi mah ngesek mah hiji. Saya hiji tara kiloan da hiji ge wareg kan. Tara 1 kiloan abi mah. Oh, tara. Tara hiji ge wareg. Sugan saya 10 kilo gitu nya. Tara abi mah wareg hiji ge. Lamun menyebutkan saya 10 kilo berarti mulian kilo terus ini. Beak beli beak di. Untung tiga jawab. Pinter euy. Yo, mage jadi tukang dagang. Oh, ek nanya nih, mana? Ah, ya sok aing teh bisa buah aing aya tanya teh. Ya, Aing ari aing ngaran terlalu dagang mah, menang. kudu kuat mental, nya. Kudu kuat ieu. Kadang kan kieu nu meuli teh, "Mang, aya jeruk." Heueuh nya. Eueuh cek urang teh. Aing teh wah ieuh pesen barang ngayakeun loba. Datang nu deman, "Mang, cenah aya buah." Aing ngayakeun jeruk, ngayakeun buah. Aing teh ngayakeun buah, ngayakeun samangka. Lah, untung nama orang ngayakeun segala pada eueuh nu nanyakeun. Dira tukang dagang ya. Terus aya ibu-ibu kan, "Mang, nu kamari mah hasum. Jeruk teh cenah." Mah ibu mah sabaraha 1/2 kilo. Ibu mah kurang gitu. aing kurang. Ibu macing teh meuli 1/2 kilo hasum hiji wae mun ribut. Urang macing teh tuh meuli sa mobil hasum kabeh teu ribut cing teh. Aing ibu-ibu ngahulang, "Oh, pira 1/2 kilo mah ribut nya meuli hasum." Yang digantian aing meuli sak mobil, hasum kabeh teu udah ribut. dagang sih nomorna itu. Aing supplier teh geus model kitu. Nyakeun hantem meuli 1/2 kilonya we. Saluhung meuli palebah hari we nyakeun Harga ngecek Bari ngecek. ngecek barang teh pewot. Poin teh ditembalan teh. Nu pewot mah sanes barang ibu. Ibu nepean. Aing beli hanteu, aing pasti ngaliwat ka deket aing. Yo cenah ieu nu seger. Seger. Ah, nu jinjing nanti ku man ku budak sanes barangna ibu putra ibu nu seger mah.
Eleh diwai kurang. Da urang mah rada cerdas kan gitu nama. Cerdas ini waduh mah. Ari masalah titik koma mah. Kan dina macan bolon Eta masalah bahaya Kemudian tadi Arunya cenah nama barudak sok saeb itu. sabaraha kilo sab aing kudu ngadahar kiloan mah. Pak RW. Heuas. Keur mah untuk tinggal saeutik kudu ngadahar kilo. Cik, ayeuna maneh keur proyeknya. Lamun aspal ya. Lamun aspalnya sok beak sabaraha dreum. Mun aspal sok beak sabaraha dreum. lamun keur ngaspal gitu. Atau kamari ngaspal di Banjar mah biak sabaraha dreum. Da teu murah. Iya. Tapi bisa maneh teu murah dreum ya. Pang cerdas teh pernah barengan jeung RW da barang yang ieu Pak tadi sarua beleg. Bener Jadi kumaha di barenganana. Barangnya nu bodoh ka bawah bodoh. Matak ieu rada-rada akang rada ka bawah butek ieu. Aduh. Kita kira-kira lingkungan teh aman teh kitu ieu pernah meuni cempling kieu ya. Biasana lamun kieu mah kahiji meureunnan ieu teh sarapeun. Kaduana meureunnan teh Di ditu nama malam lain. Jumaah. Iya, nyeri Padahal lembur mah aman bagian mah, ngaronda. lamun lembur jempling aman, lamun lembur hok parasea. Eta teh aman. Jempling mah Oh, aman. malah mendurukan. Jempling mah aman. Lamun teh aman mah meureun parasea. patah. Da urang mah aing ngaran sih ari ngaran aman mah aya gini. Urang jengkol sok bisa bikin maneh itu. Aman lah ngaran lembur. Aman. Justru teh aman tuh gue eta teh sok mulungan we eta. Ngerong Kurang-kurang di jalan. Salah akang maju suet teh menjaga Membersihkan. kebersihan. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Gitu Kang eta. Jadi lamun Geus kebersihan sare teh itu lain kebersihan itu sebagian daripada aman. Henteu dina Al-Qur'an ge kebersihan sebagian anadopatu minal iman. Anadopatu minal aman. Sok sanajan si eta anu mulunganna dan teu disebutkeun dina Al-Qur'an anadopatu minal aman. Angger we anadopatu minal iman kebersihan sebagian daripada iman. Teu nya Pak RW nya. Supri. Kebersihan sebagian daripada aman. Kebersihan itu sebagian daripada kotor. Lamun teu kotor mah ya bersih. Kebersihan sebagian dari kotor. Ai kebersihan mah sebagian dari bebersihnya. Dari kotor. Lamun Tong kumaha. Sok Kebersihan sebagian dari kotor. mal aya bersih lamun teu kotor. Mal aya kotor lamun eueuh bersih. Lamun moal kotor lamun teu bersih. Mal aya kotor lamun eueuh bersih. Moal aya kotor lamun eueuh bersih. Nya kotor lagi moal aya. Da aya bersih. Hayam heula ndog heula eta mah kitu. euy. bener Wah, gitu, tadi pas hayam tadi heula ndog heula. Euy, lieur da. Cek hidup naon heula? Teh heula Allah moal aya mimitina. Eta mah beda deui aya ndog jeung hayam mah sarua dat anyar gitu. Heula. Hayam heula ndog heula kitu. Ndog heula cik urang mah. Heuh, ndog bijina tina naji. Lain sok gerak di mana-mana ge cuma aya nu meuli hayap endog cenah geura meuli ka warung. Oh, Benernya ndog aya ndog hayam. pandog heula. Ai manehna heula. Hah, urang. Heeh. Ndog heula. Orok heula. Orok heula bener. Ai maneh boro-boro teh. Nama ele. Jadi kebaliknya. Maneh kitu jujug belum bisa gede kieu. Meureun indung maneh teh pingsan. Kieu nya.